Dulur-dulur, singka diaranjeun ulah rek wani-wani ninggalkeun salat 5 waktu. Ulah rek lancar linci luncat mulang, udar tina tali gadang. Sing tetep mantep lumampah dina jalur nu nepi ka ridho ku Allah. Ulah rek bobodo tenjok, ulah rek asmaran tinggal, nggoning hirup di alam dunia. Sabab ari hirup di alam dunia teh lirik ibarat di jero pangimpian. Sok sanajan lubak libuk harta banda, bro di juru, bro dipanto ngalayah di tengah imah. Nah, ai geus maot teu mawa bangsa sasiki-siki acan iwal amal nu dibawa. Sabab urang bakal mati, nyawa dipunut ku Gusti. Urang kudu hati-hati, ibadah masing gumati. Karasana keur sakarat, ibadah kaliwat-liwat. Kana ibadah diliwat, bunga lakonan sholat. Kaduhung kaliwat langkung, tara nyembah maka yang agung. Sakarat nyerina langkung, urang teh teu bisa embung. Abdi sadaya nyuhunkeun karidoanana ti abah sareng ti ibu sareng ti sepuh-sepuh sadayana. Pikeun ngahontal karidoan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalayan dijabahna doa. Upami jisim abdi sesah sepuh sok langkung ti abdi sesahna. Upami jisim abdi bingah sepuh oge sok langkung ti abdi bingahna. Tah kumargi eta mugi ya abdi sadaya sapara kanca dibingahkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir batin, jiwa raga, dunia rawuh akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.